Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok dingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingan deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Ngara teh nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 20-na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Jangan lancang kowe olang bangsa. Siapa nama kowe punya? Cek Tuan Peter. Wanohkeun kula malaikat anu bakal nyabut nyawa Randika sakabe. Sababongana geus loba dosa jeung kasalahanana deui nganjerikeun ka bangsa kuring. Cek Nyi Campaka nembalanana pinuh ku kawan. Tuan Peter langsung bedah amarahna jeung leungit kasabaranana, gancang marentah ka anak-anak buahna pikeun ngalakukeun tindakan. 5 prajurit teu kudu dititah 2 kali, langsung cung jelang laluncatan maju ka hareup bari maresat pedangna masing-masing, sreng 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 jeleng jeleng jeleng. Lebah dieu bedana prajurit anu dipimpin ku Tuan Peter mah bisa kana main pedang dengan saukur ngagunakeun bedil jeung pakarang seuneu sejena. Nyi Campaka tembong seri sinis bari ngawangun pasangan sarta nembongkeun sikap anu ngandung panangta. 5 prajurit teu kaleken langsung pating salebrut ngalakukeun panarajang ka Nyi Campaka. Putut hush. Nyi Campaka anu karek munggaran makalangna di dunia kajawaraan teu ieu ngarasa ruas lumeh geus kudu ngalawan 5 musuh sakaligus. Tapi mun seug Nyi Campaka lain murid Ki Bongsang we bari atah keneh pangartina tangtu bakal langsung ruas ditarajang kuliman model kitu. Tapi Nyi Campaka sasatna digembleng ti leutik meh walasan taun lilana ku Ki Bongsang. Tangtu we moal matak berat yang harapan 5 lawan sakaligus. Dirina tetap tenang tapi pinuh ku kawaspadaan. Curela jeleng seuuk kurilap los-los.
Aduh hapunten pamirsa ieu teh nuju flu batuk muriang gitu, tapi ieu mah urang ngeureuyeuh we kitu nya, urang pajeng. Lajengkeun 5 lawan harita jadi pada rungaringeuh leungiteun sasaran. Nyi Campaka kadenge ngagero ditujukeun kanu keur bingung leungiteun lawan bari mulak cangkeng gagah naker. Kulamah aya di dieu ye bule ngadon culang-culang kitu teu puguh sia yang naon deuleu. Nyi Campaka bari nyikikik seuri. 5 urang lawan anu leungiteun sasaran jadi silih teuteup di barung jeung kaget, terus ngaberalikeun awakna ka tukang sarta meh barang kabeh pating salebrut mindo deui narajang ka Nyi Campaka. Bari metakeun pedangna masing-masing dina kacepatan gerak anu leuwih ngaronjat. Nyi Campaka memang geus bisa ngukur karena kekuatan pihak lawan. Senajan lobana limaan oge, tapi kabeh kacirina tacan sampurna nyangking ilmu bela diri. Masih keneh loba kalemahanana. Kacepatan gerakna masih jauh aya di sahandapeun gerakan anu dilakukeun ku Nyi Campaka. Nyi Campaka ngahaja taruna terus ngajauhan tempat warga supaya taya anu kabalera. Pihak Tuan Peter anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung bet jadi kesel hatena demeh baladna tacan aya bae anu mampu ngarubuhkeun musuh. Sedangkan sabalikna para warga kabeh mungguh miharep Nyi Campaka mampu ngarubuhkeun lawan-lawan. Warga anu tadina mah memang geus ampir pondok pangharapan kana salamet. Ayeuna jadi kaharudang deui rasa sumangat hirupna. Terus pada nyaringrai ka sisi. Pada nyaringrai ka sisi pakalangan, milu aub jeung anu sejena, milu nyaksian kana lumakuna eta tarung kalayan panasaran. Malah anu lalajo tarung lain bae warga wungkul, tapi jaka satria oge aya harita teh di antara sela-sela warga anu keur lalaju. Jaka satria mungguh ngarasa kataji ku kaparigelan Nyi Campaka dina ulin ilmu silatna. Oge waspada jeung siap ngebantu bisi pihak Tuan Peter ngalakukeun tindakan licik. Caturkeun Nyi Campaka anu memang geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan kekuatan pihak lawan. Harita terus ngalakukeun panarajang balesan bari ngagunakeun tenaga lapisan anu meh sapinuhna. Sarta kejadian saterusna kadenge 5 urang lawana pating galaro panjang bari awakna pating jarangkang rubuh maring lemah sarta padangna terus ngaracleng jauhna keranan mangsa pigelangan leungeunna pilihkeun ti kabeunangan ku ketigaan leungeun musuh nepikeun ngaraplek potong dituturkeun ku gempuran kana dada tanpa aya nu mampu pikeun disingkahanana. Corelat celeng hiu seru plak letak celeng celeng suhu jebrot jelebet des jengkang koleang kedebut kerajat kosong. Di antara anu ngajarangkang malah aya nu terus ngelejat sakedeung awakna laju ngulahek sirahna ka kenca lantaran raga ditinggalkeun nyawa. Dina sungutna kabeh nyalebrotkeun getih hirup lambaran anu seger keneh. Warga lembur kabeh sareuri kapada baturna lantaran bungah ningali Nyi Campaka nu unggul dina tarungna. Sedangkeun Tuan Peter gancang marentah deui ka anak-anak buahna pikeun nembak ka Nyi Campaka. 5 prajurit deui harita nyarabut bedil laju dibekaskeun ka pelebah Nyi Campaka. Tapi Nyi Campaka rikat ngacuralitkeun awakna ka luhur bari salto sababaraha jumpali ningkahan timbah panas anu pating blesur handapeun badan. Cedor curalat jelung jaka satria anu lalajo kan eta kajadian teu bisa lila kitu bae cicing ningalikeun manehna gancang ngalakukeun tindakan supaya anu nembak Nyi Campaka teu terus ngarangsa. Harita dina gerakan anu bener-bener cepat jaka satria ngabaledogeun pesok balati
diparelkeun karena beheung 5 prajurit sekaligus bari jerima loncat ke tengah pakalangan siut hush war berusaha cerep jurelat celeng celegedeg atuh puguh we Tuan Peter jeung anu sejena jadi beuki tambah kaget ku eta kajadian sarta sadar naon anu kudu dilakukeun maneh langsung nangtukeun sikapna mesat pedangna bari ngacurerat luncat narajang ka Jaka Satria curelat celeng hush Jaka Satria gancang nimbangan daya panarajang lawan mokaha daya panarajang Tuan Peter mungguh ngabahayakeun oge pikeun kasalamatan jiwa lawan sabab panarajangna mungguh bari dibarengan ku geter kekuatan kasakti ilmu ulin pedang Tuan Peter ngeusi kalayan teu make aturan mangsa nglakukeun tindakan dimasar tina keyakinan ilmu bawaan ti nagarana yuk sebu plos kulila plos celeng plos tunggal Jaka Satria ngacurelat nyingkahan serangan lawan pedang lawan lir umpama aya mataan bisa nuturkeun sasaran ka mana bae luncat nandakeun anu metakeun eta pedang teh geus maher dina cara ngagunakeunna Jaka Satria kudu muji dina jero hatena kana kalincahan lawan mangsa metakeun pedang ampuhna namun seug lain Jaka Satria mah anu ngungkulanana cantang tuh bisa ngungkulan karena kegarangan lawan sedangkeun Nyi Campaka katingali ngarahuh bari narik napas panjang hatena asarada ngebagel sabab makaya jalma anyar pinanggih milu aub karena eta urusanana Nyi Campaka jadi terus ngagerantes dina jero hatena saha cenah eta jalma teh batuan ilu biung kana urusan aing asa pangjagona we meureunannya eta mangkruk teh tapi jika nama memang pantas eta jalma teh bakal loba awewe anu resep jeung kapincut ku manehna ngan ulah aing mah ulah diberi resep ka eta jalma da kitu geuning sombong bari superhatian ka diri aing parukanana aing teh bakal atoh kitu terus nganuhunkeun dunia dibantuan ku manehna punten we nya kuring mah lain awewe gampangan deui gerantes Nyi Campaka ngadon galecok ngomong sorangan dina jero hatena bari ngemukakeun ngan barang inget ka warga Nyi Campaka gancang marentah sangka nyokotan barang hakna masing-masing anu meh bae hasil dirampas ku nu ngajajah kalayan dirina nu ngajaga kemungkinan mun seug aya serangan ti musuh para warga mimitena mah asa-asa arek nyokot barang nanti malah akhirnya terus pating purungkut segala jika nama sieun ku seorang prajurit Walanda anu nodongkeun bedil kamaranehanana tapi anu nodongkeun bedil ngaradak ngagerok kaget jeung nyeri sabab pigelang leungeunna ujug-ujug ngaplek potong lantaran dibaledog ku batu leutik ku Nyi Campaka bedilna lagrat ciut bletak lukana kepalan eta koe prajurit Walanda langsung ngagerok kaget jeung nyeri ngahayungkung ka tukang anu sejena ngan ukur pating polohok jika anu terus kasima ku eta kayaan teu waranieun nyeun tindakan sok kasadayana tong asa-asa candakan barang hak masing-masing tong sieun di dieu aya abdi anu bakal tanggung jawab karena keselamatan warga ieu lembur sok geura candakan cek Nyi Campaka nandaskeun deui dirina bakal tanggung jawab pikeun balarea atuh geus kitu mah warga lembur meh bae paboro-boro nyarokotan hak barangna masing-masing bari saruka bunga oh nuhun Nyi Mas nuhun pisan barang cece ayeuna bisa balik deui Nyi Mas cek warga awewe bari ngacung-ngacung peti besi barang simpenan alhamdulillah berkat bantosan ti selera Nyi Mas barang mamang oge uih deui teu terus dibawa ku jalma masyarakat bagja teh papadana Nyi Mas teu kagambar kumaha riuk beungeut sakabeh warga
mangsa barang-barang anu dirampas ku Walanda bisa balik deui ka copet. Sarta saterusna Nyi Campaka jeung warga anu geus nyerokot barang hakna masing-masing harita maruseurkeun deui paneutepna kanu keur tarung. Katempo harita Tuan Peter terus naker tanaga jeung pangartina kelayan harapan dirina bakal mampu ngarubuhkeun musuh. Curela jeung cele hega Tuan Peter kapaksa ngajaul mundur ka tukang mangsa karasa kesangna mimiti ngaragajag maseuhan awakna lantaran capek akibat geus nguras tenaga jeung pangartina ngarang seglawan ku panarajang ampuhna. Sedangkeun panarajangna hiji oge puguh taya nu bisa kena kana sasaran. Waktu musuh mundur ka tukang Jaka Satria jigana teh embung lila-lila mereka sempatan bikin musuh menang senghapan. Harita jirimna ngacurelat di luncat di barengan kuramo-ramo leungeunna anu terus jadi jareg-jareg heuras maksa ngagunakeun ajian cakar Raja Wali Saktina. Curelat jeleng nempok itu Tuan Peter bener-bener ngerajuk kaget sebab beteungna diarah ku musuh. Hiu gugus kulila. Tuan Peter anu keur ngemuka kaget kancang metakeun deui pedangna pikeun mapag serangan musuh. Cek Ijira geus pasti ramo-ramo leungeun musuh bakal rampung ku eta seseket pedang sakalinya. Tapi ijiran Tuan Peter nyalahan sabab ramo-ramo leungeun musuh teh lain bae teu teurak ku pedang malah ngadon sabalikna pedangna nu terus potong jadi dua bagian. Kursi utrang pelatau ngaranjug kaget deh Tuan Peter mangsa waktu harita sebab pedangna jadi potong kabagi dua bagian sedangkan sepotong deui ngacna. Tuan Peter sateka polah ngimbangan jeung ngabendung serangan musuh anu datangna ngaruntuy meh teureun-eureun. Jeung memang kabeneranana we sambaran ramo-ramo leungeun musuh mah bisa kena disingkahan harita teh ku diri ngan orokaya tajongan suku Katuh lawan harita terus nyusup asup teu kanyahoan tur tanpa mampu disingkahan deui laju ngahantem kana hulu angeunna pisan ngajadikeun awak Tuan Peter terus rubuh maring lemah bari tina sela-sela juru bibirna ngalai getih seger keneh pusiut dus. Jaka Satria geus gilig pikirna pikeun namatkeun riwayat hirupna Tuan Peter selaku warga nagara deungeun anu salila ieu memang ngajajah jeung aya wae meres sarta nyiksa kana kahirupan rahayat leutik di eta lemah cai memang kudu dihukum pati. Ku kituna Jaka Satria terus ngawatak deui ajian cakar Raja Wali Saktina dibarengan ku tenaga lapisan sapinuhna. Rakatak 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 tak 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 tak. Nalika Jaka Satria musurkeun tanaga lapisanana kana sapasang leungeun kadenge pating trek-trekna bisadana tulang-tulang serta urat-urat pentingna jadi raranteng. Tuan Peter rutret ka anak-anak buahna serta marentah pikeun nembak Jaka Satria anu jelas reka binasa ka dirina. Teu kaleken kabeh gancang metakeun senjata seuneuna. Sora seten pating dereded, sora bedil pating celedor nembakan awak Jaka Satria anu keur leumpang ngadeukeutan ka Tuan Peter. Tapi awak kulit jeung dagingna Jaka Satria memang dilapis ku ilmu waduk mata pelor jeung timah panas atawa pakarang seget non bae oge mal bisa teurah. Kabeh prajurit anak buah Tuan Peter jadi laleungit kawanina yang harapan lawan seperti gitu. Antukna meh bareng kabeh pating barengkang lalu pating bareng-beng kabeh lompatan sakalumpat lampet pada nyalampatkeun diri. Atuh keluarga lembur langsung disurakan bari digeuheuikeun
oh ya, kabeh ya, boleh kabur. Itu gerak umpatna meni ngageboy kitu kawas entong heuheuy dede. Ulu itu aya nu labu gerak cece. Alas ya, puas teuing labu. Mun sing ulah bisa nangtung deui sia. Geus teu kudu digeugeuykeun. Da moal matak sugema kana hate ece mah. Sabab anak perawan ece geus diemprut tadi teh ku si kasabelan. Hampura emak nono tadi emak teh bisa nulungan. Abdi bakal ke kandungan emak. Kumaha Kang Ikin atuh emak regeus kieu. Moal jadi atuh dihukum nonong teh medan emak. Di antara warga anu ngageuh-geuhkeun teh oge aya anu ngumbar kasedihna sabab anakna jadi korban pamuas nafsu binatang kaum kempeni tanpa bisa kukumaha. Tuan Peter harita kadenge ampun-ampunan menta ulah dibinasa ku Jaka Satria. Leungit kawani jeung kagaranganan sanggeus ngarandapan pacundang ku lawan jeung ditinggalkeun ku anak-anak buahna. Jaka Satria selaku jago sajati tang tue hari musuh minta ampun mah teu wani neruskeun deui tindakanna, malah wajib ngahampura kanu minta ampun. Mun anjeun bener-bener minta ampun berarti anjeun kudu eureun tina tindak laku anu salah, ngarti atau henteu? Oh, baik aik akan bertobat. Demi Tuhan aik akan bertobat. Tetapi aik mohon sembuhkan dari luka dalam ini. Allah sekuring ayeuna arek dicagerkeun tatu anjeun. Ari bener-bener mah anjeun arek tobat. Sok hudang anjeun Tuhan, hudang. Jaka Satria gancang ngadeukeutan Tuan Peter Sinadio. Sedangkan Tuan Peter dengan katuhunan launan ngarawut tanah gari. Da puguh Jaka Satria teh taya rasa kacuriga. Tuan Peter bakal ngalicik ngabongohan. Manehna gancang ngarongkong pikeun ngahudangkeun Tuan Peter tina rubuhna. Ngan untung kurak gerik Tuan Peter bisa kanyahoan ku Nyi Campaka. Lain ngan sakilat Nyi Campaka nyabut peso balati tina balik bajuna. Serta langsung dibaledogeun karena beheung Tuan Peter lempeng pisan. Siut hus war beuneusa cerep cekel. Kadenge soranya kleukna Tuan Peter mangsa beheungna katurih ku peso balatina Nyi Campaka meh tembus. Getih katingali muncrat tina baham jeung tina tatu ngucur masahan baju. Sapasang panona ngaburileng kaluhur. Asa merdeka para warga dina waktu harita. Sabab hiji pamimpin anu ngajajah ka nagri kiwari ajal binasa kedua jagongor. Jaka Satria rada ngahulang jeung kaget. Dumeh Nyi Campaka bat ngalakukeun tindakan di luar duga. Nyi Campaka dengar reunah ditetep seukeut ku Jaka Satria model kitu. Gancang nyamperkeun bari ngomong teugeg harita. Sedangkan warga langsung jarempe tina surak ambal-ambalanan. Kunaon anjeunna teu seukeut kitu ka kuring? Teu panuju kana tindakan kuring bieu. Nyi Campaka bari malas tetepan ka Jaka Satria. Jaka Satria tembong ngadon gogodeg jeung ngarasa heran. Dumeh caritaan jeung sikap Nyi Campaka bet kitu ka dirina. Anjeun kudu nyaho. Aturan jago teu meunang para duai ngabinasakeun lawan. Komo deui ieu kanu geus teu walakaya sarta minta ampun teu meunang pisan. Cek Jaka Satria negerakeun rasa ateu panujuanan. Nyi Campaka bari neuteub nembongkeun budina anu teu somea nutupan perasaan sabener. Kadenge nempas bari tetepanana beuki seukeut. Ai andika sakuruna manganuhunkeun ka kuring teh lain nyarita kitu sangeunahna ka kuring. Sabab mun seug kuring teu ngalakukeun kitu anjeun tangtu bakal cilaka. Kalakah we sok
so jago ngebantu kabatur ari sorangan bet balangah. Nah anjeun bet nyarita kitu balangah naon ari kuring maksudna teh pan manehna teh geus tobat geus rek balik pikir tapi nah aku anjeun bet ngadon dibinasa cek Jaka Satria tetep teu panuju ku sikap jeung caritaan Nyi Campaka. Anjeun tetela bodoh jeung gagal baki sana tingali ku Andika eta leungeun si Wowo bule keur ngarawu taneuh garing katingali ku kuring arek ngabokong jeung arek ngawurkeun taneuh garing kana panon anjeun pastina oge supaya kapereumpeunnan sarta saterusna manehna bakal ngalakukeun tindakan anu ku anjeun teu kasawang ti saanggalna ngarti ti Andika. Nanya gitu eta jalma arek ngarek kaperdaya ka diri kuring sok we perhatikeun ari anjeun teu percaya mah. Jaka Satria gancang nitenan layon Tuan Peter. Jaka Satria teu wudu ngarasa kaget nalika katingali ku manehna leungeun Tuan Peter tetela keur ngeupel tanah garing. Edas bener weh aing arek dibongohan ku si bule. Jaka Satria jadi galecok ngomong sorangan dina jero hatena bari gogoda. Kumaha anjeun percaya ayeuna mah ka diri kuring? Nyi Campaka deui. Percaya ayeuna mah hampura akang tadi salah paham ka Nyai. Cek Jaka Satria bari ngalungkeun imut basi. Cek Nyi Campaka ngadila eta kayan teh pikeun warga mah matak lucu nyangkana eta dua nanoman teh boga hubungan khusus ngan gawena guntreng wae. Pupuh lembur jigana mah lalaki rada kolot dibaturan ku pamajikanana anu meh saumuran harita nyalampeureun bari nyarita. Aden ogi Nyimas manawi aki sareng si Ambu teh bade aya pikerjaeun biasa panginten salira duaan rumpaheun heula ka rombok aki katut si Ambu kaleresan ayeuna teh tos nyeti wanci kawenginakeun langkung sae mending ngarareb we di rompok aki tibatan kawengian di jalan mah. Aden Nyimas cek eta laki kolot salaku pupuh pilemburan. Warga pilemburan teu hade lila cicing aya di dinya terus naruntutan barang. Jaka Satria jeung Nyi Campaka salih teu jeung boga sangkaan maranehna pasti dianggap boga hubungan khusus ku warga lembur. Dupi bumi ki pupuh lembur di mana? Wios abdi mah nyalirawe bade ngiring ngararab di bumi pupuh. Cek Nyi Campaka mairan ku carita. Oh kaleresan aki pisan pupuh lembur teh Nyimas mangga tuh cuang ngabujeng ka rompok. Oh nuhun atuh kaleresan pisan aki mangga abdi bade ngiring ngararab di bumi aki nanging abdi mau hoyong nyalirawe ulah sareng ieu ieu mah cenah neangan sorangan wae ki. Oh iya was atuh Nyai bet hoyong nyalira sagala pan eta teh rencangan Nyai sanes manya teu diajak Nyimas. Samemeh Nyi Campaka nyarita deui harita naat hari ujug-ujug ulu waktosna abujeng see wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.